wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa tepat di Samsing Kuring, Putriko, Dina Kalwarta Sunda TV, Dinten Rebo, di 6 Desember 2017. Sabubarang warta nu asup ka redaksi Sunda TV, baris didugikeun dengan setengah jam kampanye. Pemirsa nyanggakeun ibadah salakapna. Di acara 17 Agustusan, warga Persiciri meyakinkan sabaraha hiji perlombaan, di antarana balap kelinci, panjat pinang, balap karung, jeung sajabana. Tapi dina perlombaan di luar geus biasa ayana. Yang ieu perlombaan teh aya hiji unik, eta perlombaan main bola di cai. Kusabab warga Persiciri ngayakeun lomba ieu yen nganjunjung rasa nasionalisme kana negara. Sangkan ulah leungit sajarah dari nu pemuda, sangkan ieu perlombaan teh kaayaan asup akalan. Dina perlombaan ieu tepikeun aya nu ngaliput media termasuk kaasupna media Sunda TV. Pamirsa mung sakitu hidangan-hidangan ayeuna simkuring Putriko sejak amit bungkur ada dihapunten kana segala kalpatana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.